Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadaya masih dipasihan yuswa nu panjang. Masih tiasa patepang dangu deui di acara nu dipika memetku urang sadaya. Dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong Channel. Dulur dangu di mana bae ayana ulah bosen urang jantenkeun ieu channel kangge tempat silaturahmi. Oge urang siling duakeun mugia urang sadaya aya dina jalan anu dipikaridho ku mantena. Hate urang dipinuhan ku rasa syukur tina sagala kanikmatan anu parantos dikucurkeun ka urang sadaya ti Anjeunna nu Maha Kawasa. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya di mana bae ayana anu tos satya manco satya ngadangukeun dongeng-dongeng emang. Oge satya ngarojong, satya ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana. Oge kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel, mangga atuh di-subscribe heula. Tuluy ditoel tombol loncengna supados aya pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng anu katunda. Tuluy diacungkeun jempol bagusna, dicoret-coret kolom komentarna, di-share, dibagikeun ka sosial media WA, Instagram, sareng sajabana. Lantaran subscribe eta salah sahiji pangrojong dulur dangu sadaya kangge mayengna channel emang. Hatur nuhun tina pangrojongna. Hayu urang teraskeun hanca dongeng nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut bagian anu ka-38. Yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Kurang ngajar ilai ngusro dulur-dulur sakabeh, cek Gan Barkah bari malik ka warga lembur anu keur ngariung di lapangan. Sakabeh mamala sarta musibah oge kajadian-kajadian aneh ti mimiti Mang Kemet tiwas dibawa ku siluman buhaya Kunti jeung genderuwo anu ngaganggu sarta ngahalang warga lembur sangkan teu bisa ngaliwat ka beulah wetaneun lembur. Eta sakabeh teh aya dalangna. Bangsa Dedemit teh aya anu nitahna nyaeta tayalian si Kosim dunungana si Usro. Juragan Barkah terus cumarita ngahasut sakabeh warga nu aya. Kusabab hayang aman ngalaksanakeun pamujaan anak ka bangsa siluman anu geus mere kabeungharan ka si Kosim. Si Kosim nugaskeun Kunti jeung genderuwo pikeun ngahalangan saha bae jalma anu rek ngagilidig saung pilana nu aya di belah wetaneun lembur. Kuring, Pak RT, Jang Suma jeung Mbah Gawok keur peuting tarung ngalawan Kunti jeung genderuwo eta di sisi walungan. Kunti jeung genderuwo bisa diperuhkeun tapi datang siluman buhaya hideung anu mawa layona Mang Kemet teh manehna ngaku lamun kuntilanak jeung genderuwo teh anak buahna. Juragan Barkah can eureun-eureun cumaritana bari dibarengan ku amarah. Antukna eta buhaya siluman tarung jeung Mbah Gawok
dua nana ngajebur ka jero leuwi. Teu lila datang cai anu nyebabkeun banjir. Jadi sakabeh kajadian aneh di lembur urang aya patula patalina jeung si Kosim anu muhit ka siluman buhaya. Tengetkeun ku sararea disaprak si Kosim beunghar ngadadak. Loba kajadian kacilakaan anu mawa korban jiwa di lembur urang, boh di jalan gede atawa di jalan lembur. Tuh jang suma tepi ka eureun jadi pagawena si Kosim. Kusabab rek diwadalkeun imahna geus dicirian ku endog sagede endog soang pikeun ngawadalkeun jang suma. Kaayaan jadi rame, warga tinggerendeng cacarita ngaguruh tepuguh dengekeunana. Rata-rata kabeh ge kasundut ku omonganana Juragan Barkah. Lamun bener kitu mah urang kudu nyokot tindakan ka Juragan Kosim Pak RT. Hayu urang jorag babarengan ka imahna, ceuk salah saurang warga. Benar, urang podaran bae sekalian tuman, tembal warga anu sejen. Kabeh geus kahudang amarahna. Kelanan sabar heula. Urang ulah nyieun tindakan anu teu ngajudul dulur-dulur, ceuk Pak RT bari ngangkat dua leungeunna. Sabar jeung sabar bae mah erep sakabeh pangeussi lembur. Lain kudu disabaran nu kitu mah, tapi kudu ditindak langsung. Nya bener, manehna geus tega ka warga lembur. Jadi teu kudu dilembutan, langsung tindak bae. Dulur-dulur sakabeh, hayu urang datangan imahna. Urang kurutug, urang ratakeun jeung taneuh. Kawas imah-imah urang anu ancur ku banjir. Cek Juragan Barkah sumanget ngarasa sakabeh warga sapamadegan jeung dirina. Gan ulah kitu, sabar heula, cek Pak RT ka Juragan Barkah anu harita rek ngalengkah indit ninggalkeun lapangan. Pak RT urang geus pada nyahona oge geus nandonkeun nyawa ngalawan jurig-jurig titahana si Kosim. Ayeuna mah kari milih rek ngorbankeun saurang jalma atawa ngantep terus warga lembur dikakaya disangsara ku si Kosim. Walon Juragan Barkah dikitukeun Pak RT teu bisa ngajawab, manehna ngahuleng. Sedengkeun Juragan Barkah ngagedi gleumpang pangheulana nuju ka imahna Mang Kosim, dituturkeun ku sakabeh warga lembur anu geus dina kaayaan kaduruk ku seuneu amarah. Kumaha ieu Pak RT? Ceuk jang suma ka Pak RT. Gancang urang tuturkeun jang, ulah diantep hayu jang. Pak RT leumpang gagancangan nyusul rombongan warga dituturkeun ku jang suma. Sedangkeun Usro beungeutna katempo regeng. Sakedapan manehna kasima. Waduh, bahaya yeuh. Aing kudu gagancangan mere nyaho ka Juragan Kosim. Berengbeng Usro ngeberengbeng lumpat sakuat tenaga nuju ka imahna Juragan Kosim. Manehna lumpat nyokot jalan torobosan ngaliwatan kebon sampe sangkan bisa tepi leuwih ti heula ka imahna Mang Kosim samemeh rombongan warga tepi ka ditu. Kocapkeun di imahna Mang Kosim. Mang Kosim jeung Bianah sarta Dewi anak bungsuna harita keur ngariung di tengah imah ngawangkong bari ngaropi di lalauhan ku seupan sukun anu di kalapaan. Kang, mending ge urang ngungsi.
Cenah cek si Usro, warga lembur kabeh ge ngungsi ka lapangan anu ditonggo. Cek Bianah ka Mang Kosim anu harita keur sasamuilan ngadahar sepan sukun. Gegeran nyaneh manah. Nanaonan make pipiluun ngungsi sagala. Apanan di imah bae ge urang teh aman. Kena-kena nyaneh hayang ngungsi. Rek nyang sarakeun diri ngaranna eta mah. Walon Mang Kosim leungeunna ngarongkong gelas cikopina tuluy disuruput pikeun ngadorong ti korona nu karasa seuseut. Ih, lain kitu Kang. Anah mah melang. Sieun cai teh datang deui. Hug engke urang kabanjiran. Telat pikeun nyalametkeun diri. Ulah sieun nah. Buktina cai teh teu daekeun asup ka imah urang. Eta teh tandana urang ditangtayungan diriksa ku Gusti. Enya mak, cai teh siga anu alimeun lebet ka bumi. Sigana aya malaikat anu ngajagaan bumi urang mak. Cek Dewi milu mairan. Tuh, si Dewi bae ge ngarti nah. Anu masih bolon manya nyaneh teu paham. Lamun urang teh aya anu ngariksa. Tapi Kang, asa aneh lamun imah urang hungkul anu salamet tina banjir sedangkeun nu lain mah kabeh ge kakeueum. Imah Pak RT anu pangluhurna oge kaasupan ku cai sanajan ukur samumuncangan. Ulah dipikiran teuing nah, mendingan oge syukuran. Nyasahan nyaho amal-amalan urang salila ieu anu remen mere mantuan warga lembur ku cara mere pagawean atawa mere gaji anu gede oge sok ngabonusan jadi kasang tukang tina salametna imah urang tina cai. Enya mak, pan bapa sareng emah mah bager sok babagi acis pami lebaran ge ka tatanggi teh. Cek Dewi bari nguniang hudang tuluy ngoloyong ka pawon. Reka mana wi? Tanya Bianah. Bade naheur cai mak, kangge ibak. Hawana tiris pisan mak. Walon Dewi. Dina kaayaan kitu ngadadak Usro datang bari harurah harero. Gan, agan, cilaka gan, bahaya, enggal nyumput gan. Cek Usro hari wes-wes, langsung bae Usro asup ka imah. Anu memang pantona molongo, manehna poho teu uluk salam heula bakat ku kawer. Aya naon, Sro? Bahaya naon? Nu bener ari nyarita teh. Cek Juragan Kosim. Usro nyuuh dina meja di hareupeunana Mang Kosim. Manehna teu waka ngawalon, tapi kalah ka ngarongkong gelas cikopina Mang Kosim. Leguk, cikopi diinum tepi ka erep. Kasurupan naon hari maneh Usro? Kasambet di mana ieu teh? Abdi mah teu kasurupan kan. Abdi mah sadar. Itu kan cilaka bahaya. Enya, cilaka naon Usro? Bahaya naon maksud ilaing teh? Nginum heula Sro. Bianah ngasongkeun gelas anu dieusi ku Ciherang. Usro langsung nampanan gelas, tuluy caina diinum maning ngalaklak. Sanggeus nginum sarta ngatur napasna, kakarak Usro teh cumarita nerangkeun naon nu geus kajadian. Dah kitu kan, ngan wayahna enggal angkat, enggal nyumput, sangkan tu dianiaya keluarga. Anu nuju emosi maksud abdi teh. Ae baru warga lembur nuduh kuring nu lain-lain. Kurang ajar si Barkah. Manehna anu geus nyebarkeun fitnah. Kejempisan tiba heula manehna neteli bae. Komo kiwari sanggeus usahana bangkrut. Anya gan Barkah mah sentimen eta teh. Tapi saur abdi mah langkung saya gan teh nyamuni heula lingkahan warga anu tos kalap bahaya gan.
Akang teu kudu nyamuni, teu kudu sieun ari akang teu rumasa salah mah. Jelaskeun we saayana ka warga lembur. Cek Bi Anah bari neuteub ka salakina. Enya nah, akang mah moal rek nyumput. Keur naon nyumput da akang mah teu salah. Dina kaayaan kitu, kadenge sora anu ting jorowok nyebut ngaran Mang Kosim. Alugan rombongan warga dongkap kan? Enggal agan sareng juragan istri nyumput. Kun abdi bae anu nyang hareupeunana. Cek Usro tetep nitah Mang Kosim sangkan nyumput. Ulah nagenan warga lembur anu keur emosi. Tenang Sro, ulah sieun. Kuring sorangan anu bakal nyang hareupan maranehna. Walon Mang Kosim katempo teueung ludeung. Sora anu ayeuh-ayeuhan teh beuki deukeut ti arah jalan katempo warga lembur ngabring bari tinggorowok nyebut-nyebut ngaran Mang Kosim. Ngadenge sora anu ribut, Dewi norojol ti pawon. Aya naon, Mak? Mani rame? Tanya Dewi ka indungna. Warga lembur datang ka dieu. Sigana rek menta bantuan banjir. Nu ngawalon Mang Kosim. Sedangkeun Bi Anah mah langsung nangkep Dewi. Kan, mumpung aya kasempatan keneh, enggal lumpat kan. Warga sakitu seueurna mah lain lawanun kan. Usro keukeuh nitah Mang Kosim sangkan lumpat. Jempe Usro, ulah nitahan bae kuring nyumput. Silaing lamun rek nyumput, jika itu. Cek Mang Kosim rada nyentak ka Usro. Disentak kitu mah Usro teh jempe, manehna teu wani deui nyarita. Ukur paromana bae anu katempo tambah regeng. Panonna neuteub ka arah jalan di mana warga lembur beuki katempo ngadeuketan ka imahna Mang Kosim. Kosim, keluar sia. Atawa imah anjeun diduruk ayeuna keneh. Hayo, keluar. Sentak juragan Barkah anu harita nangtung panghareupna. Nya, hayo keluar. Wancang keluar ulah nyamuni sim. Gurudu we imahna hayu urang awut-awut. Warga sejana ting corowok. Heup. Tahan dulur-dulur. Ulah ngalajur nafsu. Sabar heula. Cek Pak RT mepelingan ka warga lembur. Keur kitu torojol Mang Kosim kaluar ti jero imah dibarengan ku Bi Anah jeung Usro. Sedengkeun Dewi mah dititah nyumput di kamarna. Aya naon ieu teh? Mani ngabrul ka imah kuring. Nah aya nu penting Pak RT. Cek Mang Kosim ka Pak RT. Samemeh Pak RT ngawalon gan Barkah miheulaan nyelengkeung. Penting pisan Kosim. Kami datang rek menta pertanggungjawaban anjeun anu geus loba ngawadalkeun warga lembur sarta nyababkeun musibah banjir ieu. Ke. Anjeun teh ngomong naon Barkah? Nyarita sangeunahna ka mana karab. Abong bibir teu wengku letah tetulangan sia. Mang Kosim langsung bae nyorongot ka juragan Barkah anu geus dianggapna musuh bubuyutan. Kosim, anjeun geus moal bisa mungkir. Sakabeh jalma geus apal kana kalakuan anjeun anu beunghar meunang ladang muhit ka siluman buhaya ti leuwih buyut. Sangeunahna sia mitnah ka kuring Barkah. Naon buktina lamun kuring muja ka silumana? Hayo, saha saksi anu bisa ngabuktikeun lamun kuring geus muhit ka siluman sarta ngawadalkeun nyawa jalma? Sakedapan juragan Barkah ngahuleng.
tuluy ngabagi reret ka Pak RT jeung Jang Suma. Siga nama hayang dibantuan nyarita, tapi Pak RT jeung Jang Suma teu daek nyarita. Pak RT dina hatena mah kurang panuju main jorag kitu ka imahna Mang Kosim teh, samemeh menang bukti anu pasti, atawa Mang Kosim kapergok pisan keur ngajalankeun laku lampah serongna. Misalna bae keur neundeun endog wadal di jalan atawa di hareupeunana imah warga. Kusabab Pak RT cicing bae, antukna Juragan Barkah nyarita ka Mang Kosim. "Sim, bade gakuring Mang Kemed maot kulantaran disebakeun ku anjeun ka buhaya siluman nu ngageugeuh leuwih buyut. Kusabab anjeun dendam ka Mang Kemed anu pernah nyiksa anak anjeun." "Naon buktina anjeun nuduh kitu ka kuring?" "Naha buhayana bebeja lamun dititah ku kuring, sangeunahna bae ari nyarita teh," sentak Mang Kosim. "Anjeun oge ngawadalkeun Mang Ukri, meh-mehan Jang Suma oge jadi korban diteundeunnan endog wadal di hareupan ro imahna ku anjeun." "Ari nyarita ulah kawas budak bolon Barkah. Saha saksina anu nempo kuring neundeunnan endog wadal di imahna Mang Ukri jeung Jang Suma?" Ceuk Mang Kosim bari ngareret ka Jang Suma. "Pamajikanana Mang Ukri nu manggihan pecahan endog di deukeut panto tukang imahna. Jang Suma oge manggihan endog sagede endog soang di hareupeun panto imahna sawaktu balik ngaronda." "Eta mah tuduhan ngawur Barkah. Kuring nanya, saha saksina nu nempo kuring neundeun endog di imahna Mang Ukri jeung Jang Suma?" "Jang, nah Ujang nempo kuring neundeun endog di hareupeun imah Ujang." Mang Kosim neuteup seukeut ka Jang Suma. Bari hatena mah deg-degan bisi bae Jang Suma teh nempoeun sawaktu dirina neundeun endog wadal di hareupeun panto imahna. Juragan Barkah ngahuleng sabab memang eueuh nu nempo saha sabenerna anu neundeun endog di imahna jenat Mang Ukri jeung Jang Suma. Jang Suma oge sarua ngabetem, manehna memang manggihan endog di hareupeun panto imahna, tapi teu ningali saha anu neundeunna. "Yah Barkah, lamun nuduh teh ulah padu nyalangap bae, kudu bareng jeung buktina. Bisa bae aya soang tetangga anu ngendog di imahna Mang Ukri jeung Jang Suma. Apanan di lembur urang teh loba anu ngingu soang, atawa bisa bae aya bayawak ti kebon nyasar ngadon ngendog deukeut imahna Mang Ukri jeung Jang Suma." Ceuk Mang Kosim deui. "Alah, anjeun mah pinter ngangles Kosim. Nu jelas mah anjeun nitah bangsa jurig pikeun ngahadang sakur jalma anu liwat ka arah saung anjeun, diwetaneun lembur sangkan kagiatan anjeun muja siluman di eta saung teu kaganggu." Ceuk Juragan Barkah. "Beuki ngacabruk anjeun mah Barkah. Mani keukeuh mitnah ka kuring teh. Kuring teu rumasa ngagunakeun eta saung pikeun muja ka siluman atawa dedemit. Buktina anjeun sok mawa sasajen mani lengkep unggal malam Jumaah ka eta saung, keur naon lamun lain keur susuguh puhitan anjeun Kosim?" "Dengekeun ku anjeun Barkah, oge dengekeun ku batur-batur salembur kabehan. Kuring memang rumasa sok mawa sasajen ka eta saung. Benar kuring nyuguh, tapi lain ka siluman. Kuring mah nyuguh sote ka karuhun kuring, aki buyut kuring baheula, gede jasana sabab milu ngadegkeun lembur sugih mukti. Nah salah lamun kuring nyuguh ka karuhun kuring minangka rasa hormat kuring ka luluhur kuring." Sakedapan jadi simpe, warga lembur taya nu nyarita. Juragan Barkah oge cicing
kawas anu beakeun piomongeun. Teu lila kadenge Pak RT cumarita. Dulur-dulur sakabeh, kabehan geus ngadenge ku sorangan katerangan sarta pangakuan ti Juragan Kosim. Kuring geus nyarita, urang ulah getas harupateun ngagugu kana hawa nafsu. Kangge Juragan Kosim, hapunten pisan lamun kami datang ngagareuwahkeun ka kulawarga Juragan. Teu naon Pak RT, kuring paham lamun warga mah kahasut ku omongan jalma anu ceuceub sarta sirik ka kuring pedah eleh saingan usaha. Walon Mang Kosim bari ngarindat ka Juragan Barkah. Kosim, lamun anjeun bener teu rumasa muja ka siluman, eureunan kalakuan nyuguh di saung anjeun. Sing ridho eta saung ku kami bakal diruwag, ceuk Juragan Barkah. Ahai tot. Waktosna dulur dangu sadaya. Teu nya kapan? Emang tunda heula ieu cariosan semet dieu. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang sahingga tiasa patepang dangu deui di cariosan anu salajengna. Tekirang-kirang emang nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan oge kakirangan boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Ulah bosen-bosennya dulur dangu sadaya. Tot. Pileleyan sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan nu saenat nu endah nu bagus nu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.